urang jadi bupati sing bener jadi bupatina lantaran engke sakedeung deui urang bakal pae. Urang jadi polisi sing bener jadi polisi da, urang jadi abri sing bener jadi abrina. Urang jadi lurah sing bener jadi lurahna, urang jadi pengusaha sing bener jadi pengusahana. Sebab naon urang nu tanggung jawab engke ngahareupan sabada maot. Dunya balik ahli balik ka imah kabeh balik iwal hiji nu nuturkeun ka jero kubur amal urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji bae urang lamun urang bisa ngalawan setan insyaallah salamet. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh problem. Tenang. Da lamun urang geus kabogaan nafsul mutmainnah jang sabaraha datangna malakal maut ku urang ditarima dipapan moal kudu diengke-engke. Sebab naon? Sebab urang perang ngalawan setan geus menang. Dek naon deui lamun urang geus menang ngalawan setan lantaran ketika datang panggilan Allah salat urang salat. Datang panggilan Allah puasa Ramadan urang puasa. Datang panggilan Allah urang haji lantaran nisab urang na haji. Panggilan-panggilan Allah urang ngalaksanakeun. Ketika larangan Allah lantaran urang perang ngalawan setan ngajauhan. Ketika pae datang atuh dek naon deui? Menang urang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Asal ti Allah balik ke Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridhoeun tur dipikarido nikmat babalikna ka Allah sebab asalna ti Allah. Aing model haji pendi nu embung mah tatadina ti Allah balikna lain ka Allah ka neraka jahanam. Eta kos kitu. Teu mutmainnah mah kos kitu. Gede bae bungnya na. Masya Allah. Aya daek ngada pae geus daek atuh cek yana teh. Baik atuh aing bae geus kos kitu mah daripada aing ka neraka. Ulah kan? Malah menta. Paehan bae mah. Gegeraan aing mah kajen can waktuna ge. Emang kunaon gitu? Teu ka udag ye hutang ye. Hutang teu ka udag. Problem makin loba. Pamajikan geus ngusir, anak geus teu butuheun lah ieu mending paeh bae. Eta mah kos kitu mah lain sadar. Frustasi. Frustasi teh mah. Ku malaikat ge diendut-endut. Kocak. Tuh. Tapi lamun datang apa muji mah tenang. Tentrem. Kalem. Masya Allah. Tuh. Kula masuk inget ka dongeng nu sering ku kula diutarakeun jang itibar. Aya hiji raja pembesar kesenang-senangnya ngumpulkeun anak buahna. Di samping anak buahna keluargana keur hiburannya na. Oh, musik, mabok, makan-makan. Keur mujuna hiburan luar biasa. Ya makan, ya musik, ya mabok. Jol aya aki-aki fakir miskin datang. Assalamualaikum. Salam. Cak penjagana. Aya naon ki? Bejakeun ka komandan. Kula ieu hayang ngobrol sakedeung. Sibuk ya nama atuh. Keur hiburan, segala hayang ngobrol hayang naon. Henteu sakedeung bae kula mah ieu deuk barang pentas saeutik. Hangke deui atuh laku hari. Kedeui. Sakedeung. Laporan penjagana, Pak. Ada pakir Pak, ngapain?
kayak katanya sih pengen ngobrol dikit, terus mau minta apa kali, usir dia, usir, mengganggu dia. Harus tahu diri dong. Orang miskin tuh kadang-kadang nggak tahu diri, blon. Orang fakir tuh nggak tahu diri, goblok. Atau kalau mau minta-minta mau apa-apa harus tahu diri. Lagi tenang, ini kan kita lagi hiburan, nggak enak dong. Waduh, menghalangi. Usir dia, diusir takut penjaganya. Loh kak waris ya, ini cak bos keriburan bos, bau masa keriburan kedatangan ku Pakir Rudin kia. Ini menang 10 menit datang deh, tolol tak si Pakir, datang deh. Assalamualaikum, sia datang deh banyak penjagana, kabat Malaysia. Ini sia mau diusir sia, bejakeun ka bos, sakedeung begitu kan ieu mentai setik bae. Lah engke bae geus beres acara kakarak. Ini teu bisa kalau hayang kapanggih jeung bos sakedeung. Bedek barang penta ayo sok aing dibere bae ku henteu aing mah jeung bos bae ternyata. Henteu ieu aya ieu deuk hayang sangu. Henteu aing mah hayang langsung dibere ku bos. Eta si miskin blon deui nya. Itu maksudna ngotot kitu tah. Bebeja deh ka bos. Bos, aya Pakir mana? Nu tadi teh. Atuh usir ku sia. Kos kitu bae ge kudu bebeja ka bos. Yana ku aing sia dipecat. Pah. Penjagaan geus geter-geter. Teu bisa bos, ieu mah hayang kapanggih bae. Usir. Diusir deui. Beunang 10 menit ka dieu deui bae. Eta si Pakir dia aya emang Pakir mah kos kitu ieu tanya ge ka Haji Imis ge. Datang deui. Geus kamari geus dibere, poe ieu datang deui. Ke poe ieu dibere isuk datang deui. Eta emang kos kitu Pakir atuh jaran lamun teu dibere nang di mana deui. Ngan urangna bae mun teu kaji peni mah wah sakabari geus dibere init. Nah mantak nyana mah jahanam nyana mah. Atuh teu boga pikiran kieu. Nyana lamun ku aing teu dibere deuk di mana dahar kuduna boga pikiran kieu. Teu nyana mah. Malah ke anak-anak nanti kalau ada orang ini lagi udah nggak usah lihat bapak, usir dah malu dah kan itu mah kos itu bapak blon. Terus macam kayak apa nantang bener. Nah katilu kali kita diusir deh tetap tedaikan, diusir tetap tedaikan sakedeung bos kita kadir. Akhirnya bos marah-marah ge datang naon sia dia bos sakedeung naon kulah mah neuki sakedeung becekna teh hayang ngaharewos lawan saya kata naon sia gerang itu sakedeung ngaharewos nya bari keur mabok-babok kulah mah malakal maut anu bener sia bener sih kulah malakal maut cenah duk naon tuh kan tugas kula siapa ya Allah ya Rabbi pokoknya kula mah kajar kuku bahagia cek malakal maut dek nyabut nyawa maneh cak bos sakedeungnya kula dek ka imah heula bebeja ka pamajikan kana dek wasiat teu bisa cek aki-aki po kenceng aki-aki teu bisa tugas kula kuari-kuari bae langsung cabut golepak. Masya Allah kabar nama bos terjangkit penyakit jantung mati mendadak kos gitulah urang mangan sakadar saanu maut emang penyakit anu gula si anu maut penyakit naon darah tinggi si anu maut penyakit naon jantung si anu maut penyakit naon luar dalam si anu mah si anu mah jatuh muriang deui kok paeh hayus ya si anu mah sehat kamari ge kapanggih jaing teu boga penyakit anu kok paeh nya ieu atuh paeh mah deuk sehat ku muriang. Nah ieu ku urang dijadikeun itibar lamun malakal maut datang ka urang naudzubillah min zalik urangna seperti bos nu tadi hiburan aya di nyana takabur aya di nyana mabok aya di nyana gerzinah nyana teh
jeung awewe aya di nyana sagala rupa aya di nyana cabut nyawa naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Jadikeunlah itibar sedengkeun paeh kan teu nyaho boa isuk boa sore boa sehat boa gering teu nyaho urang. Nah, hanya waliullah, hanya para sholihin anu selalu mengingat paeh. Karena mengingat paeh lain haju kieu inget paeh teh. Aduh aing mun paehnya sawah aing kumaha ieu. Duh aing mun paeh mobil aing kumaha ieu. Duh mun paeh pamajikan aing kusaha ieu warisanana tolong teh coba. Waduh nyangora keneh meureun kawin deui jeung batur. Lain kitu inget ka paeh teh, inget ka paeh. Duh mun aing paeh ieu salat aing beres tante. Buh mun aing paeh puasa aing beres tante. Duh mun aing paeh zakat aing beres tante. Geus paeh eta dijadikeun dongkrak sebagai motor karena giat ngalaksanakeun ibadah. Inget paeh teh lain berarti haju ngalamun. Kamari gaya di imah kula nu kieu bae. Dibawa ku indung mapana. Ieu kiai cenah nyananya muburing asan tanya ku kula. Sia kunaon? Sieun paeh cenah kiai. Geus salat, teu salat cenah. Tah pada itu sieun paeh teu salat. Haji pendi ge ai paeh mah sieun tapi ngan zakat tilok kadang. Tilok kadang ieu cenah tahajud tilok cenah. Ai sieun paeh mah berarti urang sagala rupa kudu dibereskeun diluruskeun. Urang jadi kiai sieun ka paeh sing bener jadi kiaina osok ngajual ayat-ayat, ulah sok ngajual hukum-hukum, ulah cara jaksa, ulah cara hakim, bohong inget ka paeh tapi bisa disogok hukum. Kajeun di dunia mah tinggal tonton ke kurang di akhirat. Hakim mana kuari anu jujur? Kajeun ayu kena sebeuheun nya kena olam. Lamun urang jadi bupati sing bener jadi bupatina lantaran engke sakedeung deui urang bakal paeh. Urang jadi polisi sing bener jadi polisi da, urang jadi abri sing bener jadi abrina. Urang jadi lurah sing bener jadi lurahna, urang jadi pengusaha sing bener jadi pengusahana. Sebab naon urang nu tanggung jawab engke ngahareupan sabada maot. Dunia balik ahli balik ke imah kabeh balik iwal hiji nu nuturkeun ka jero kubur amal urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji bae urang lamun urang bisa ngalawan setan insyaallah salamet. Ulah dicaci dimaki setan teh sebab dengan ayana setan jelema diangkat jadi wali. Ulah dicaci maki setan sebab ayana setan teh jelema bisa diangkat jadi sholihin. Ulah dicaci maki setan pada makhluk Allah sebab dengan ayana setan jelema bisa berjuang naik derajatna. Lamun anu teu bisa ieulah kakara jelema digoda ku setan, cek setan ngariung di majelis eta sendal sanu bagus tah, bagus amat teh sendal eta mah mahal tah. Setan mulai sia teu kebeuli mah maning paling bae nu saha eta mah nu kapolsek paling geus kapolsek di paling bae kan. Atuh ingin kumaha pernah terjadi Polda leugit mobil ka imah coba dina naon aya masa Kapolda leugit mobil. Nek kumaha aneh angana tuh kudu urang nek lapor ka jalan nya na ge leugit mobil ada kumaha coba yeuh. Tah anu batak dunia mah kos kitu kabalinger. Nah, setan ngagoda setan cokot. Tah eta ngaranna eleh. Eleh eta teh beranan ka tungarana perang jeung setan teh eleh. Nah, lantaran eleh kaburnya mawa sendal. Otomatis kan kudu diteangan, diluruskan, diteangan kan hese urang. Ah, aya perangkat polisi. Itu panaon karena sok biasa kayu mah teh. Wigi. Ya, maling. Cari. Waduh, nggak ada bensinnya, Bos. Bensinnya habis. Boro-boro neangan maling bensin lagi eueuh. Wah, wigi teu beres wigi. Ya operasional teu beres kurang bensin.
Nah teangan laporkan, nah benang bawa ke polsek adili supaya perang. Jadi makanya di polisi ge ulah waka dikukumakeun nasehatan heula pangkos dia nasehatin dulu, lu kenapa maling lu, habis katanya malingnya berapa lu, malingnya sih ada 2, buat gua 2 dah, buat lu 1, buat gua 1. Ah jangan begitu, ini urusannya setan ini ya. Saya menasehati sebab saya adalah sebagai pagar negara ya, untuk keamanan di dalam negara adalah saya sebagai polisi. Nah kalau kamu ini selamanya begini terus, ini negara bahaya ini, maka hati-hati. Nasehatan beres, nasehatan. Karena mau lagi-lagi enggak lu? Lagi-lagi enggak? Kalau mau lagi-lagi ntar gua tampar lu, baru tampar ke orang. Namun mual pak, saya tobat pak. Bener lu? Iya. Jaminannya apa lu? Jaminannya apa kalau lu tobat? Jadi kudu nurapi kan genah. Tuh. Kalau masyarakat maling kemudian tangkap polisi mah masih enak. Nah sekarang kalau polisinya yang maling, ini siapa yang nangkep ini? Kalau polisi yang maling siapa yang nangkep? Konon sekarang polisi itu kabarnya pada maling. Iya yang di Solo, yang di sini mah kagak. Solo. Iya. Nah kalau masyarakat menyalahgunakan hukum itu masih biasa, tapi kalau kiai menyalahgunakan hukum ini yang paling bahaya. Kalau masyarakat salah hukum atau biasa itu mah, tapi kalau DPR sudah menyalahi hukum bahaya. Konon sekarang di Indonesia masya Allah soal hukum, soal pencurian, soal perjudian, soal dan lain-lain sebagainya acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun seputar Indonesia teu anggeus-anggeus. Lantaran anu nereakeun maling teh orangnya maling. Anu nereakeun, awas ada maling. Kok saja pengen bae. Sing bener sia, hirup teh sing bener, bukunya nanti bener. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lain berarti urang dek caritakeun batur, ieu mah kieu jang urang bae kajen batur masalah ge sabodo urusan batur kuari urang kerja di ustad sing bener jadi ustad jang urang bae. Adapun ustad nu sejen salah sapodonya urang kerja di lurah urang bae nu bener jadi lurah. Adapun lurah nu sejen salah sapodonya ada tanggung jawabnya urang jadi pedagang, urang ulah nyaritakeun batu urang bae, urang jadi polisi, urang jadi abri, urang jadi camat, urang jadi pemerintah dan lain sebagainya, urang ulah nyari eta mah keur carita kebok-brokan kuari emang luar biasa. Tapi urang ulah milu, urang mah urang bae sebab ye malam ieu nuku urang di riungan di wasilahan wasilah manehanana nya nangis ngagojo di jero kuburan. Sapoe, 2 poe, 3 poe bekah nggak gede, 7 poe geus mulai, 10 poe mulai kalaluar barartos, 11, 12 poe nana geti, 15 poe bilatung uyak diceli di mata di beuteung cacing. Nuku hari ku urang dibanggakeun awak urang, nuku hari ku urang teh disusuhun awak urang teu meunang katoel setik-etik acan, kakotoran setik-etik acan, isuk pageto di jero kuburan amparanana ge eueun nanaonan betus bilatung araruyak sing inget urang kadinya. Nuku hari ku urang dibangga-bangga awak urang sehingga embung kaluluhuran engke mah kabehan bakal seperti itu. Urang mun ngamumule awak urang rugi. Mantak nuku urang kudu dibubule mah ulah awak sebab asal tina taneuh bakal balik ka taneuh. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ti taneuh balik kana taneuh. Nu kudu dimumule qalbu urang, ruh urang. Kumaha maksudna? Kuari jin pertimbangan. Urang teh merenung kieu ke
isi hati aing resepan keneh ka maksiat apa resepan keneh kana taat eta timbangan kan. Lamun urang neuleuh awewe hate urang isi hate urang resepan neuleuh bae apa resepan peureum. Lamun urang resepan neuleuh bae berarti urang masih resepan keneh kana maksiat. Lamun normal mah ya dasar anak ieu mah anak murid Haji Pedi salah ya anak Haji Agus anak murid Haji Agus salah salah gak didik ya na ya asana overdosis mah ieu mah ya tah jadi lamun urang masih kaya bisa nempokeun berarti masih resep kana maksiat tapi lamun urang geus bisa berpaling sieun berarti geus rada deres. Ketika orang manggihan dada mangkaning rada nongtot gitu sabelah kadeuleu sabelah putih deh lain cara nu diimah rada hideung-hideung lain terus urang dideuleukeun apakah dipereumkeun minimal peureum kotok lah ieu mah jeung pertimbangan we. Ieu urang kan umur kan Haji Peni mah atuh geus lah mun cara poe ieu mah geus jam genep geus jam genep kurang 10. Atuh tara surup. Ieu mah jam genep kurang 10 menit atuh tinggal 10 menit deui. Atuh masa masih kada resep teu kos kitu. Tah tajak itibar tah hate urang ketika gadenge suara azan urang teh dipanggil ku Allah kadengena mah endin nu azan. Allahu Akbar Allahu Akbar kadengena mah nu azan muazin padahal panggilan Allah urang mah kudu kadenge bae kan panggilan Allah teh kudu kadenge Allahu Akbar panggilan Allah. Waliullah mah dipanggil teh kurasa duh panggilan Allah setiap perintah Allah dipanggil ku Allah kadenge ku wali mah panggilan Allah teh karasa urang mah lamun nu adzan jeung bedug asa teu salat urang mah teu salat geus nu adzan bedug nya ti isuk teh kadenge adzan teu bedug teu dat adeuleuh bae jam 3:30 teu dohor ka Haji Bidin sering eta gitu atuh aja da baca esto udah ngopi padahal mah geus jam 2 pajar isuk-isuk kan bunyana jak udah es tapi pajar isuk-isuk aja geus suara azan asar emang jam sabaraha oh ieu mah asar ya Allah ceknya atuh ai teh nyaho mah meureun di hampura nya da boga dalil sarua sok kadu jeung Haji Agus dalilna sapodo kunanya kumanyana we duaan geus lah. Nah, iyalah mun kira-kira bedug mantap wali sangan nyeun bedug. Nyeu adzan, suara adzan atuh urang mah beureun teu salat lantaran teu dipanggil. Waliullah jeung para sholihin mah panggilan Allah teh selalu kadenge jeung karasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cobalah ku urang timbang resepan kana taat apa resepan kana maksiat. Ieu mah teu kudu saurang dituduh urang bae mempertimbangkeun diri urang ketika urang beratan kana maksiat. Hati-hati berarti nafsu jeung setan di awak urang masih kena pohar. Ketika kecenderungan hati mailul qalbi geus leuwih resep kana taat berarti setan jeung nafsu geus mulai menghindar ti urang. Kadanan ku sieun, kadanan ku isineun atunya nah henteu deket-deket ka urang aya mah aya ngan teu rapak jeung urang. Setan teh kan aya nu nempel yajri majrodam. Aya anu di luareun urang setan teh anu kabur. Setan teh kasirina Umar papan sieuneun aya sorbana doang ngagantung ngabecir setan. Ngabecir deuleu sorbana doang ngagantung setan sieuneun. Eta ku sorbana doang kasirina Umar masieun. Masyaallah. Pan aya Haji Pendi mah diome. Itu sorban lagi atuh. Oh, sedan jurig tah mah. Tuh cak Rusdi ge narempel cenah setan. Ya Allah ya Rabbi. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di jero kubur seminggu
11 poe mulai geus mulai utei sebulan 2 bulan 3 bulan tinggal tulang urang bakal seperti eta kita balik ke tanah roh urang menghadap ke Allah asal ti Allah balik ke Allah ini tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tetapi lamun urang asal ti Allah tetapi urang maksiat balikna urang disadiakeun neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadikanlah itibar maut eta sakumaha Kangjeng Nabi kafabil mauti wa'idha, jadikeun nasihat paeh teh jang urang dumantak kumpulna urang di dieu mudah-mudahan urang kanasehatan ku almarhum sehingga urang bisa bangkit ibadah ka Gusti Allah, nambahan kuat iman urang, nambahan mantep ibadah urang ka Gusti Allah. Nu geus maot urang doakeun mudah-mudahan khususna haji jama dihampura sakabeh dosana, oge anu tertera di dieu dina tulisan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, sakapung Cilongok bapak-bapak urang emak-emak urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, kemudian dilalegakeun di jero kuburanana, dibere caang di jero kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga aya dina rahmat Allah dibere naimul qabri bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.